Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa wilujeng tepang sadayana sareng simkuring mirasanti dina acara Warta Sunda. Simkuring ayeuna bade ngadugikeun hiji warta anu judulna banjir di Kota Bogor. Mangga saksikeun kangge sadayana anu bade nonton. Tonton dugikeun ka akhir. Dina dinten Rebo, kaping 8 Oktober tahun 2018, Kota Bogor kakeunaan ku nu ngaranna banjir. Lantaran pandudukna miceunan sampah masih ka mana wae. Contona miceunan sampah ka solokan, ka walungan, ka kebon jeung sajabana. Bahayana miceunan sampah dina solokan nyaeta bisa kacocokanna solokan ku sampah-sampah. Jadi sampah teh padedet dina eta solokan. Lila kalilaan solokan beuki dieu beuki nyocok ku nu ngaranna sampah. Sareng dongkapna banjir teh tiba-tiba. Jadi warga Bogor teu kungsi nyalametkeun barangna anu aya di imah. Cai banjir teh ngahiji jeung leutak jeung loba sampah. Ngakibatkeun banjir eta teh naekna tereh. Daerah Bogor kakeunaan banjir teu saukur sakali. Kota Bogor nu pangparahna banjir teh nyaeta kajadian dinten Rebo kaping 8 Oktober tahun 2018. Sareng aya salah sahiji warga anu nyarios bahwa warga anu di belah kulon ulah miceunan sampah ka kali kusabab warga anu di Lebak anu kakeunaan imbasna. Ta eta warta ngeunaan banjir di Bogor. Sakitu warta anu simkuring tiasa didugikeun mugi-mugi aya manfaatna kanggo urang sadayana, kangge abdi sareng kangge panonton salarea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.